urang makan tawakal teh karena sangu bisa sebeuh urang mah sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tata genan eta moal jadi wali khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar wari mah dirobah ku urang ulah dahar enyaho coba penting urang teh ieu teh mun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cek dokter mah biraha maca sholawat teh ngees deui ngees deui nah ulah sare geus sayangnya bang saeutik bae kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu katawakalan urangna ka Allah Gusti ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal